Menjong dan UCN di dia. Cak, cak, kenaon? Abdi neangan cek. Panjang umur tadi majong ujon yang kesedongjon. Tahun deh kan dia. Cek, abdi teh kada teh butuh duit. Ingin nyemoy abdi ku ece mau dibere. Tapi kagak di HP cuy, HP salaki. Abi anyar kene. Gadekeun ka ece isukan geus poe Senin deui abdi mah geus lieur poe Senin teh. Katakan di HP digadekeun ka ece. Dia buka duit dan beli HP, maaf di zaman ke Abi. Yang mau aku beli HP, ayo nanti gadekeun mah. Butuh duit abi teh cek abi mah geus poe Senin teh lieur loba bayareun. Si Mang Hari setoran minyak goreng. Setoran peta daster. Bang Emo lieur matakan abi matakan HP digadekeun ka ece oge. Terus ubah hutang, boga duit mah. Kalau boga hutang, lah budak gade. Orang sekalian heula kena mesti. Heeh nya cek teuing sake abi balik-balik mau HP anyar abi teu boga duit geus sok abi ayeuna eta HP-na digadekeun. Abi teu boga duit yang isukan. Coba bayareun. Gadekeun we tuh jeung cenah ieu cenah ka Cikoh cenah. Ka itu cek sake abi teh isukan loba bayareun mah cenah. Tapi eueuh cenah cek sake abi teh teu boga deui duit tadi pake meuli HP. Alus cek jamin abi HP-na mah alus teh eta atuh HP anyar. Aya dusan dibawa balik ka imah oge. Sok tinggalian heula alus HP-na mah. Kita gadekeun sabaraha ieu? Digadekeun ku abi ka ece 2 juta cek eta HP. Alus keneh atuh anyar. Harga HP-na ieu sabaraha? Iya harga HP-na 1 juta tapi abi yang digadekeun ka ece 2 juta kumaha tuh meunang tuh. Oh, cek eling teu beli 1 juta digadekeun 2 juta. Dari ece mah